Wilujeng siang baraya sadayana tak kalorosan bade ngaroskeun abi ikat matanya itu tadinya tapi aya ulah kumaha sih silhan teh yang jangkung teh Kang. Jadi aya sebagian mengatakan bahwa yang jangkung ini sudah jadi haji Pak nama. Ada yang sebagian mengatakan bahwa yang haji. Sebenarnya Mbah Jangkung ini kan banyak tempat pasti mohon laras patilasanana di mana-mana aya mengatakan dia yang jangkung tapi disebutkan yang jangkung itu pasti kan aya ngaran beuleuh tah ngaranna mohon janten nami aslina teh menurut sejarah mohon saur Rama kapungkur bahwa Mbah Jangkung nu aya di kampung Babakan Wayu teh namina teh Arya Wirata anjeunna ti anjeunna teh bagian daripada kerajaan Majapahit. Yang jangkung da pengjangkungna cenah di jangkungna kapungkurna. Nah, abdi ge teu uning nya mohon naon bisa asup ka Jawa Barat, naon bisa asup ka tanah Pajajaran sehingga anjeunna bertempat di kampung Babakan Wayu gitu. Seueur sabaraha mah dari kapungkur mah sanes dia tuh Kang gitu tempatnya kapungkur mah abdi ti alit sok dianyak mohon sepuh gitunya sering ziarah namina Mbah Jangkung kapungkur mah kan itu rimbun kapungkur mah nu namina naon lukut teh siga karpet hejo atuh haneut deui kapungkur mah. Nah perubahan pembangunan ini dilakukan waktu itu ada tamu ke Mbah Ude di mana eta? Mbah Ude itu dia kapungkur kuncen oge di dia. Mohon. Orang Cina di sana ka dieu tahun 98 waktu kejadian kasus kerusuhan teh di sana lah ka dieu. Anjeunna percanten gitu nya. Percanten sehingga tempat anjeunna teh teu dirusak kapungkur teh. Percantenna akhirnya kumaha kalau seandainya tempat ini dibangun kapungkur kan pasian ieu ti payung kan tadi dibangun kurang lebih teh tahun 99 terus tahun 98 hararudang da ayeuna mah secara tidak langsung kodamna terkadang aya terkadang teu aya hampir sadayana anu ku abdi diurus ge di ditu saur anu teh sepuh kapungkur teh amun sasapu deh kudu Senen cenah gitu. Abi kan sadaek gitu. Dia mah alhamdulillah kita aya ieu saya non saya benten sareng anu eyang papak di ditu. Eyang papak paling mana eta? Eyang papak di Cinunuk. Da pasti seueurnya di mana-mana ge. Papak mah ceuk enging aya pertemuan di malam Selasa lamun tepatnya. Mohon. Malam Selasa itu adalah pertemuan para Syekh kapungkur anu. Pami makomna sami seperti makom itu. Untuk ari ieu kapungkurna tos di tembok berarti teu acan batu wungkulnya. Kapungkur mah teu aya cuman ieu wungkul batu di ka ditu. Mohon batu pasti tahun 99 lamun telepat tapi da upami ngetangkeun di tatar upami daerah Tasik mungkin tos di Tarembok. Tapi abi mah ari ngetangna keaslianna mah kena tos batu lah di tembok lah naon. Nah, ai abdi ge kapungkur sahoyongna mah gitu. Lebih ke alami lah. Mohon. Kapungkur di dieu teh aya tangkal kai jati pangajeng. Mohon eta nya aya tunggueuna nya. Gitu tempat suar. Mohon. Anu nuarna teh kapingang. Da roboh-roboh. Pasti kitu wae. Nah, kenaikna selami ngapunkeun. Sami Kang, cerita no gitu wae. Di warang teh kukuncen kapungkur teh ku Mbah Ude. Kapungkur mah Mbah Ude. Di anu gadukan di dieu. Upami makam anu sepuhna mana deui Kang? Pada ditu aya batu tuh, di ditu aya nu tangkalan tuh itu aya makom tuh di ditu seueur batu eta sepuhna. Di dieu teh kapungkur aya anu namina Mama Suyatman. Teh kamu disebutkeun jawara paling mohon hebat lah di makommu kali dia begitu uninya nu itu penuh batunya kali dia terus ka ieu da ai hodamna dugi ka ayeuna ge masih setiap rabokasan sok aya muncul di lemur teh di dieu subhanallah Muhammad Suyatman kali dia
tapi abi paling mana ada abi kapungkur teh waktu di Banten sekarang abi sering nyarioskeun bahwa di lemur maneh teh aya eta pas abdi masih aya ramah ditaruhkeun ka abdi ai bapak kenal teh jeung mama siat mah naon cenah maneh nanya-nanya eta apal di mana jelasin ke abdi nya cenah dia jadi anjeunna jelas jawara lah Juara tapi dapat jainya. nya jawara tapi anjeunna mah lebih ke ieu naon intina memerenan bangsa seueur hodam-hodamna lah anjeunna da dugi ka ayeuna ya masih setiap perbokasan sok aya. Abi ade Kang ieu penten nepangkeun. Alhamdulillah abi teu Ciamis akan nuju mertamu. Kaleresan abi sami keng tugas teh di ditu teh. Janten abi mah jupa juru pelihara sanes kuncen. Jadi abi tukang sasapu Kang. Kan saya buat ngiring sareng orang budaya Ciamis soge abi di pasihan tugas janten resep lah terutama abi ngemutanana abi hoyong mengabadikan ketika abi ka Garut ayeuna abi pernah kadinya begitu unggul abi teu aya niatan nanaon mung upami ngamumule mah hoyong pisan malihan kanu sanes ge abi upami ek bebersih iraha kuring hayang milu sok pasti gitu dina kitu nama abdi pengen hatur nuhun terus dipangkeun salang paktosnya tadi da meureun abdi ge sami di abi mah nu abi di Cepeng mah Fahru Roji kan nuhun Gede ge eyang mah aya anu di Palimana deui eta Pak abdi dieu cuma di Cimanuk kitu. Nya aya abdi mah da alim disebut eyang anjeunna mah disebut abah wae cenah abah Sapijan. Abah Sapijan. Sapijan berarti lu anu akang terang juga terus tilu di dieu can anu sanesna nya. Alhamdulillah teh. Sapijan mah alhamdulillah si keluarga abdi ieuna lebih mohon. ayana di sisi Cimanuk. Aya anjeunna mah tilas Jawara kapungkurna Sami tukang lamun ieu mah sok maukan kana beunghar bagikeun kana tah gitu pasti aya di paling di